Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Oci anu ninggalkeun imah Demang Ahdi dititipkeun raya didinya. Barasat layung koneng nu hibar di sabureureuh jalan nu dipake lumampah ku Oci jeung Bah Anang teh. Mayungan kaeta lemur. Idon Abah Anang terus lumampah dituturkeun ku nu jadi incuna. Adah, geus mudun manggih nanyak, geus nanyak teh papanggih jeung pengkolan. Sabaraha pengkolan geus kaliwatan. Jauh keneh teh Kang. Lamun rada jauh mah urang reureuh we heula ye. Kitu popokanana Idon bari jeung ngagembol babawaanana. Pok Darman teh nyarita. Lumayan Don sapoe deui meureunna. Da maneh mah leumpangna jiga tengek atuh. Luad leo ka ditu ka dieu. Jadi we lila tepina. Was tengek mah di mana-mana atuh. Lamun bener akang geus sehat mah urang lumpat we atuh jeung kuring. Tapi si Nyai kumaha ketang nya? Piraku ditinggalkeun. Beres Idon nyarita kitu Bah Anang teh mesem. Ari Oci harita teh teu lila ngagarentes dina hatena. Wah, di dieu ieu hayang nyobaan sakumaha geus diajarkeun ku Bapak Ahdi. Basa dijajah wae teh cik larak dipecahkan ku aing mah. Cek Oci harita teh. Pok nyarita ka Darman. Ih Kang, ari sakalian lumpat mah abdi oge nantiasa sok hayu, tapi kumaha? Eta sarira akang teh naleus-leus damang. Upami bade lumpat mah mangga Oci ge bade ngiringan. Ngadenge Oci jeung Darman nyarita kitu Bah Anang pok nyarita. Nyai, lumpat mah moal kudu ngagunakeun tanaga anu rohaka ieu. Sok urang cobaan supaya bisa buru-buru tepi kanu dipimaksud. Kitu cenah cek Abah Anang. Nya sanggeus kitu mah celeng kolepat opat bayangan teh. Harita jerung-jereng lelumpatan, mapai-mapai jalan anu nuju reka jebulan. Di papae sarita teh kureangna suragang jeung jangkrik patemalan. Manuk cucur jeung sesengkug milu ngahibur di tema ku cari cangkas dina tangkal-tangkal sapanjang jalan anu kaliliwatan. Harita teh geus wanci peuting teu poek teuing, tapi anu kokolebatan jiga nu teu kahalangan ku beleg-belegna peuting. Sabab rada caang kacaangan ku cahya bulan anu nyaksian ka Darman jeung ka Oci oge Idon anu dituturkeun ku Abah Anang. Kira-kira sapasir deui nepi ka lembur jebulan, reg Abah Anang teh ngaraneg. Atuh tiluanana ogenan milu ngaraneg. Pok Darman teh nyarita ka Abah Anang. Aya naon Abah teu pupuguh ngaraneg kieu ya? Semohon Abah. Aduh meni reuwas, hadina we ye remna pakem. Teu kadupak tah Kang Darman. Muhun Abah, aya naon? Oci teh nuju resep lumpatan. Kalah Kang ngaraneg geuningan, aya naon? Cik Oci bari ngareret ka Abah Anang. Anaking incu Abah. Eueuh nanaon. Ngan Abah teh kapikiran ieu teh hayang ngabejaan ka Jang Ahmadi. Nya eta salaku babaturan Bapa Hida. Sok Jang Darman jeung si Nyai ti heula. Da ieu mah geus kaasup ka wewengkon jebulan ieu. Ayeuna mah Abah teh rek ka imahna heula Jang Ahmadi. Kitu tah maksud Abah teh. Eueuh nanaon. Oh kitu, muhun atuh Abah. Bade sareng saha tah ka Mang Ahmadina? Cek Oci harita teh bari ngadiketan ka Darman. Pok Abah Anang teh nyarita. Jeung Jang Idon we lah. Tuturkeun Abahnya. Semun Abah, mangga. Celeng kolepat les. Geus eueuh tina panenjona Darman jeung Oci. Sanggeus Abah Anang ngreles kitu, Pok Darman teh nyarita ka Oci. Ayo Nyai urang lompat deui supaya buru-buru nepi. Muhun Kang, sami abdi ogenan. Hoyong engal dugi ka jebulan. Syukur-syukur Ma Iwin teh tos aya di jebulan atuh. Duh, tos kabayang bingah panginten. Celeng kolepat les. Sakedapan geus eueuh. Darman jeung Oci ninggalkeun eta patempatan. Kaayaan harita beuki nyedek wae ka peuting. Hawa karasa tiris. Caangna bulan mapaes eta peuting. Hawar-hawar harita teh kadenge anjing ngagogog. Anu aya di tengah lembur.
Ayeuna urang caritakeun di hiji imah anu pakaranganana lega, aya hiji awewe anu keur hutet jigana teh keur ngasakeun jurus-jurus. Ari eta awewe teh si horeng simana horeng asih anu keur hutet di tempat anu sok biasa dipake latihan ku murid-muridna abaana. Ari Iwin jeung Nini Ratmi keur aya di jero imah keur ngararasakeun hawa tiris anu sumulusup kana sela-sela bilik jeung palupu. Pok Iwin teh nyarita bari jeung ngagoledagkeun awakna. Bari jeung katempo ku Nini Ratmi, Iwin teh geus ngelekapeuai. Ma, bade iraha tah maluruh jang Darman teh. Keun wae abdi mah di dieu. Aya Mang Ahmadi ieu. Ditambah deui ku murid-muridna Abah anu sakitu seueurna. Ih, Nyai Anaking lain teu kaingetan ke ngadaguan adi maneh heula cager. Nya kira-kirana dina telatna sabulan, cepetna 15 poean karunya. Da tatuna kakara pulih. Oh, sumuhun atuh mah pami kitu mah. Abdi lalason ti payu nyamannya. Tos 1000 pisan ieu karaosna tunduh. Kitu cenah cek Iwin. Bari manehna boga niat arek sareti heula. Nya sababaraha menit ti harita nempo Iwin geus peureum. Koleset Nini Ratmi teh ninggalkeun Iwin anu geus sare jeung nangtung leos kaluar. Sanggeus aya di luar kasampak teh asih masih keneh hutet di tempat latihanana. Pok Nini Ratmi teh nyarita. Nyai gelis, geus seulanan ulah waka digedar wae eta awak teh bisi can pulih sapinuhna yeuh. Reureum heula ka dinya jaba geus peuting ieu teh isuk deui. Reg, asih teh ngarandag terus malikeun awakna bari pok nyarita ka Nini Ratmi. Ih, Mak, sok-sok wae bade lalason mah. Mumpung caang bulan, Mak. Kitu cenah cek asih. Nya sanggeus asih nyarita kitu Nini Ratmi teh teu talangke. Leos di ka jero imah ninggalkeun asih anu keur hutet latihan. Barang asup ka jero imah Nini Ratmi teu sare. Terus we merhatikeun ka asih anu keur hutet. Aing teh kudu nalingakeun tah kana kaayaan awak anak aing anu kakara cager. Bisi kumaha onam ke aing nu disalahkeun teh ku si Abah. Kitu pok-pokanana Nini Ratmi. Sabot keur kitu katempo ku Nini Ratmi. Asih teh ngarandag sakaligus teu katempo deui gerakan-gerakan asih anu keur hutet. Sabab asih ngareret ka beulah lebak katempo aya 2 jirim anu kakolebatan. Sanggeus musirkeun panenjona ku hiji kakuatan batin anu dipibanda ku asih. Eta nu kakolebatan teh kaciri beuki deukeut wae ka manehanana nuju ka imahna Abah ana. Pok asih teh ngagerentes dina hatena. Wah, gawat kaya kieu mah aya 2 jalma nuju ka belah dieu ye. Kekekena sahanya jiga ngarora keneh. Buah-buah eta jalma teh tah keur maluruh heula samemeh ngaranjah ka ieu lembur. Beung si emak keur istirahat, nek dicegat ku aing mah. Lamun wani-wani ngalawan di podaran sakalian teh, moal kagok. Kitu pok-pokanana asih. Jeleng, curelat keres. Nempo asih ngagajeleng kitu Nini Ratmi ngagabeg reuwas. Terus ngeteyep harita teh. Merhatikeun kayan asih anu geus luncat ninggalkeun buruan. Pok ngagerentes dina hatena. Kek narek ka mana si Nyai teh jol-jol ngiles wae eueuh. Teu pararugu tah. Nah, aing dipi maksud naon atunya aing jadi penasaran ieu teh yeuh. Kitu cenah cek Nini Ratmi. Bari terus manehna ge ngajuralitkeun awakna terus ngolepat les ninggalkeun eta imahna. Anu dituju arek nuturkeun asih anu geus ini teh heula. Ari asih sanggeus sababaraha meter deui kanu kakolebatan, anu katembong ku mata batina. Sakilat, jurali clek. Awak asih teh geus nyegatan eta 2 jalma. Bareng jeung napakna suku asih eta 2 jalma teh dicegat sakaligus. Reg eta 2 jalma teh ngarandag. Saha anjeun? Naon maksud jeung tujuanana teh? Asup ka ieu lembur, arek ngagarong sia teh. Kitu popokanana asih. Ari eta 2 jirim teh tayalian Iwalti Darman jeung Oci. Anu nuju ka imah Abah ana. Sakedapan Madarman teh ngahuleng ngadenge aya hiji awewe anu datang-datang nyarita kitu.
bari jeung hahaok jeung popolotot. Wah, ieu bikang teh geus pasti tah. Balana si Gaper meureunnan kagaruahkeun ku aing. Pikeun nalung ti kayan ieu lemur tah. Bener-bener si Gaper teh nepikeun ka ngaranjah ka unggal lemur. Kudu ditalungtik sagalana ku aing mah. Dasar garong gelok. Kitu cek geurentes hate Darman. Nempo kitu Asi teh beuki ambek wae keur maeukeur hayang mecakan ilmu manehanan. Katambah-tambah di aya jalma anu nyurigakeun. Atuh ditanya teu ngajawab teh. Sakilat Asi nyerang bari pok nyarita. Rasakeun sia setan, ditanya ku aing teu ngajawab sia ka ngajedog wae. Rasakeun ieu. Hiat. Hop, set. Wush. Tajongan jeung tenggelan Asi teh ampir we keunakeun awak Darman. Untung Darman geus taki-taki, sakilat ngagileukeun awakna ka gigir. Bari sakilat awak Oci teh dipangku dipindahkeun ka tukangeun Darman. Pok Darman teh nyarita. Hah, dasar bikang edan sia. Teu puguh-puguh nyerang ka aing. Emang na aing teh jalma hajat sia? Jahat. Rasakeun sia ku sia tenggelan aing ya. Nyai, minggir heula. Kitu cenah cek Darman. Harita Nini Ratmi, barang nepi ka eta patempatan, manehna olohok satengah teu percaya, pok ngagarentes dina hatena. Na teh salah dadeleuan aing teh. Nah, jiga incu aing eta mata si Darman jeung si Oci. Nah, hari si Abah ka mana geuningan teu bareng. Boa-boa ieu, deng teuing Abah. Kitu pok-pokanana Nini Ratmi. Sabot Nini Ratmi ngagarentes kitu ka tempo Darman keur musirkeun kakuatanana arek nyerang ka Asi. Anu sarua keur masang kuda-kuda arek nyerang ka Darman. Wah, cilaka ieu mah. Kudu kumaha nyegatanana ieu barudak. Duh teuing. Sakilat Darman teh musirkeun wawasena dibarengan ku tanaga lapisan anu rongka. Reketek awak Darman teh disada. Barang jeung kitu pas pisan Darman arek nenggelekeun leungeunna kadenge anu nyarita di satukangeun awak Asi. Celeng curali celek. Geus ngabadega di tengah-tengah antara awak Darman jeung Asi. Anu rek ngagunakeun tanagana masing-masing. Pok nyarita. Apa Ujang nyai incu emak? Kitu deui Asi anak emak geus gelis Ujang. Anjeun teh salah sangka. Geus ieu. Aduh hampir-hampiran hidup teh patelak. Nempo anu ngagajeleng reg. Darman teh teu tulus ngaluarkeun tanaga batinan. Bari jeung neuteup kanu aya di hareupeun manehna. Barang geus disidik-sidik saha anu aya di hareupeunana teh, Darman terus ngagorowo. Mak, ieu Darman emak. Nyai, ieu emak Nini nyai. Gabruk Darman jeung Oci teh ngagabruk. Banget ku rasa sono jeung bunga. Bisa papanggih deui jeung nu jadi indung kolotna. Nempo anu keur silih gabruk kitu Asi ngahuleng. Teu lila pok Nini Ratmi teh nyarita. Nyai, ieu teh alo hidup deng hampir-hampiran patelak. Aduh nun Gusti Nu Maha Suci terus ditepangkeun ieu. Ngadenge indungna nyarita kitu Asi sakedapan mangahuhuleng. Teu waka-waka ngadeuketan harita teh ka Nini Ratmi. Anu bieu nyebutkeun alona. Sabot ngahuleng kitu Asi teh ngagarentes dina sajeroning hatena. Wah, hampir patelak aing teh yeuh. Gelut jeung anakna Kang Wikanta jiga nama. Nah, atuh waka-waka ngagugu nafsu lamun mapaluru heula nya. Aing teh salah kaya kieu mah. Kitu pok-pokanana Asi. Nampo Asi ngahuleng Nini Ratmi nyarita. Nyai, ieu teh budak lanceuk hidup. Ulah buru-buru ngayakeun tindakan lamun can dipaluru heula. Duh, emak teh hadena we nuturkeun geus pasti lamun teh dituturkeun mah balukarna mantak nyelakakeun teh ka sararea. Emak engke anu disasalah ku bapa hidup. Sabot Nini Ratmi nyarita kitu. Darman neuteup harita teh ka Asi anu disebut ku indung kolotna. Bari jeung pok nyarita. Nin, laras ieu teh bibi kitu anu sok dicarioskeun ku bapa. Yen bibi teh nu maling, cenah mah ku ngaran si Gaper anu geus patelak teh jeung kuring. Laras ieu teh bibi. Ngadenge ngaran Gaper Nini Ratmi ngahuleng sakedapan mah pok nyarita ka Darman. Keke Ujang bieu teh hidup nyarita geus patelak jeung anu ngaran Gaper. Anu bener eta teh. Kitu pok-pokanana Nini Ratmi. Bangun anu teu percaya kana caritaan Darman. Pok Oci teh nyambung carita Nini Ratmi. Muhun Nin, Kang Darman teh kantos patelak. Namun untung we katulungan keneh ta ku Abah.
Upami seuk teu aya abah mah duka kumaha nasib Kang Darman teh. Kek Nyai gelis. Saur Nyai ditulungan ku abah, terus abah na ka mana atuh? Nah can nepi ka dieu. Panjang cerita nama nin. Engke di bumi we. Ku Darman dicaritakeun sakantenan hoyong reureuh lungse pisan ieu awak teh. Teu acan pulih bener abdi teh. Tuntas patelak jeung jajadu garong teh. Anu kasebutna si Gaper. Bibi, hapunten abdi. Cek Darman harita teh bari ngalesotkeun tangkeupanana tinu jadi indung kolotna terus ngagabrug ka Asih. Nya geus kitu mah Oci ogenan sarua tuluy ngagabrug kanu jadi bibina bari jeung pok nyarita. Bibi nepangkeun abdi Oci. Mang tahun-tahun ame tepang ayeuna. Kitu cenah cek Oci. Sumuhun bibi, hapunten tina kalancangan disim abdi ka bibi. Manawi teh saha atuh. Hapunten sakali deui. Teu nanaon, dihampur aku bibi, malahan mah bibi anu salah. Teu tatanya heula ka hidap anaking. Kitu cenah cek Asih. Ayeuna mah emak, hayu Jang Darman teh cenah ka bumi wae hawatos, komo teu acan cager pisan mah, beri ka tiisan. Kitu pok-pokan anak Asih. Bari nyengkatkeun awak Darman jeung Oci anu katempo bangun lungse pisan. Nya saterusna mah Asih teh ngaleng Darman jeung Oci. Pok Nini Ratmi nyarita. Yap gelis, anaking, hayu, urang ka imah we ayeuna mah. Kitu cek Nini Ratmi. Sabot Darman keur dikaleng ku Asih. Darman harita teh ngalenggar kapiuhan. Ampir-ampiran nguduk prukana taneuh. Sakilat ku Asih ditangkep. Pok Asih teh nyarita ka Nini Ratmi. Ma, ieu seujang ye. Jika nama bieu ngagunakeun tanaga lapisan teh basarek patelak sareng abdi anu tanagana can pinuh-sapinuhna janten kieu ye. Kitu cek Asih. Bari ngareret ka indungna. Pasrek dicengkatkeun pisan harita teh ku Asih. Celeng-celeng juralit clek. Anu ngabedegah hareupeun Asih anu rek mangku Darman. Sakilat eta wujud teh ngarebut awak Darman anu geus kapaehan. Gebeg Asih teh ngarenjag sabab ngarasa reuwas ting ti manajolna. Tapi pok Nini Ratmi teh nyarita. Ulah melang Nyai, eta teh bapa hidap anu bieu mangku Jang Darman teh. Nya hayu we urang tuturkeun, da geus pasti ka imah. Cacap nyarita kitu Nini Ratmi jeung Asih kitu di Oci. Terus ngajugjug ka imahna abah anak. Harita di jero imah aya Iwin anu keur sare ngagogoplek. Pas anu muka panto, kurinjal Iwin teh hudang. Terus nilik-nilik sanu datang. Barang geus jelas anu datang ternyata abah Anang. Iwin terus munjungan harita teh ka abah Anang bari jeung pok nyarita. Abah, geuningan Abah, kumaha damang Abah, nada hapunten anu kasuhun disim abdi, tamelar kanu janten sepuh. Oge hapunten tinaon rupi kaluluputan kelepatan Kang Wikanta salami ieu Abah. Ai, hidap. Geus aya di dieu nuhun atuh ieu. Ari salamet mah hidap teh. Bagja jeung bingah Abah teh ieu. Heueuh ke nu geus mah geus da Abah teh. Geus apal caritana tah ti incu. Ulah ngarasa reuwas teu nanaon ieu. Ngan saukur pedahna mah tatuna can cager pisan. Anu ngakibatkeun jadi kieu ye can pulih jag-jag deui dina kakuatanana. Kitu cenah cek abah Ana. Abah, kunaon ieu teh? Saha Abah? Anu dicana ku Abah? Cenah cek Iwin bari negas-negas anu keur dipangku. Nya sanggeus digolerkeun mah ku abah Anang, Iwin teh ngagorowo. Geuningan Jang Darman Abah. Ujang, ieu mah Ujang. Ya Allah. Kunaon Ujang? Sadar ieu. Kitu cenah cek Iwin bari tuluy ngagulang Gaper nu jadi anakna. Ulah reuwas Nyai. Ngan kapiuhan wungkul. Keun engke ge sadar sorangan. Kitu cenah cek Baan. Ngadengnya di jero imah nu ngagorowok, Oci ngarasa reuwas jeung bunga.
Sabab nu kadenge kumanehanana nyaeta sora anu jadi indungna. Kalacat ka jero imah. Banget kurasa sono kanu jadi indungna. Barang jol teh ka jero imah bener we anu jadi indungna keur ngagugulung lanceukna. Ari Iwin teu malire kanu datang. Terus ku Oci teu dideukeutan. Bari pok nyarita gigireun Iwin. Mak, iya Oci, Mak. Ngadenge aya sora gigireunana breh teh nu jadi anakna. Nyaeta si bungsu. Gabruk. Iwin teh ngagabruk bari jeung ngagukuk jeung ceurikan ka si bungsu. Oci, anak king, anak emak. Geringan hidup hirup kene. Alhamdulillah Gusti Nu Maha Suci. Terus nyalametkeun pun anak. Kitu cenah harita teh ceuk Iwin anu terus nama parangkul-rangkul jeung Oci. Bari disaksian ku Abah Anang, ku Asih jeung ku Nini Ratmi. Mana cing mawa cai tak ka dieu. Ulah kalaka ngahulang kitu, ieu incu urang teh kudu gerak-gerak diubaran. Kakara ogenan leuheung. Geus karugrag di bae ieu kasakitna. Ngadenge Abah Anang nyarita kitu, Asih melong ka bapana. Can wani-wani ngadekeutan jeung ngabejakeun ngaranna kanu jadi bapana. Sabot Abah Anang ngareret kanu ngajanteng di gireunana. Pok Asih teh ngamimitian nyarita. Bapak, iya abdi Asih, Pak. Cacap Asih nyarita kitu. Abah Anang ngareret bari jeung melong sakedeung. Neges-neges saha anu nyarita teh. Sanggeus sidik pok Bah Anang teh nyarita. Saha ieu teh? Bener Asih anak bapa nu dipaling ku si Gaper? Leres Bapak, abdi teh Asih. Gabruk. Asih teh ngagabruk. Pok nyarita ka Bah Anang. Abdi Asih, Pak anu salami ieu dipilarian. Alhamdulillah masih kapercanten kene. Tiasa sasarengan deui sareng Bapak. Anu salami mang tahun-tahun abdi teh pisah jeung Bapak. Ayeuna tiasa riung mung pulung deui. Kitu cenah harita teh ceuk Asih. Ari Abah Anang ngusapan buuk nu jadi anakna pok nyarita. Dedeh teuing anaki. Mang tahun-tahun hidup teh lunta. Dibawa ku si Durjana teuing ka mana. Ayeuna bisa ditepungkeun deui jeung bapa dina umur sakieu. Nuhun Gusti Nu Maha Suci. Parantos nepangkeun di disim abdi sareng kulawargi abdi. Kitu cek Abah Anang. Najan kayan kolot hatena kagagas. Nempo anakna nu mang tahun-tahun teu mimiti leutik aya geus dewasa. Bisa ditepungkeun deui dina waktu eta. Ari Iwin harita teh terus ngagukuk jeung cerikan Darman. Bari ngusapan si bungsu nyaeta Oci anu aya di gireunana. Kang Darman, sing kiat Kang Darman. Urang teh geus riung mung pulung deui ieu. Darman anak emak. Neng teuing sing kuat ujang, sing kuat. Kitu cenah ditema ku indungna nyaeta Iwin. Ari kayan Darman anu ngalempreh teu bisa walakaya. Diteuteup ku sararea. Pok Asih ge milu nyarita. Bapak, jang Darman tukikeun ka kieu teh. Kumargi tadi jeung Asih ampir-ampiran patelak teh. Upami teh gancang-gancang emak datang mah. Hiji kapastian bakal patelak rongkah. Margi abdi teh nyangki teh. Anu datang teh hiji komplotan garong. Anu rek ngen kaonaran di lemur. Oh, pantesan atuh. Da teu mungkin lamun gara-gara lulumpatan wungkul mah tepikeun kabeak tanaga kieu. Oh, jadi jeung hidupnya tadi terek patelak. Jigana teh Jang Darman ngagunakeun tenaga lapisan anu ngabalukarkeun urat-urat saraf nu aya dina awakna teh jadi lemah deui. Heuh, ngarti atuh ari kitu mah. Geus ayeuna mah atuh. Geura ali istirahat wae keun isuk urang neangan ramuan nita si Ahmadi teh jeung Idon. Nyaan gelis, sok ayeuna mah geura istirahat kadinya, waktu teh ye geus peuting. Keun we si Ujang mah ditungguan teh ku si Abah.
Kitu cenah harita teh cik Nini Ratmi. Nya Iwin sok sanajan ngarasa melangge kanu jadi anakna teu bisa kumaha. Manehna sare digigireun Darman, kitu deui Oci. Embung Pukah jeung embung Pajauh jeung nu jadi indungna. Ari Abah Anang mah teu sare harita teh terus nangkep tuur, bari jeung urutan urat-urat anu aya dina awak Darman. Teka caturkeun gancangna peuting. Ayeuna geus kaganti ku beurang. Barasat cahya sumira teh nyaangan lembur jebulan. Anu dipapag ku recetna sora manuk di sarada. Sakabeh pangeussi lembur geus pada ibur. Pikeun ngajalankeun kasabna sewang-sewangan. Iwal ti Darman anu can sadar keneh tina kapaehanan. Nempo Darman can sadar-sadar wae, pok Iwin teh nyarita ka Abah Ana. Abah, kumaha ieu si Ujang teh kayanana geuningan teu acan sadar keneh wae. Sabar Nyai, sabar. Da Abah ogenan lain teu ngupayakeun ieu teh yeuh. Kitu cek Abah Ana. Bari ngadeuketan harita teh awak Darman. Nya sabot kitu, di luar harita teh kadenge anu uluk salah. Assalamualaikum. Abah, ieu kuring Ahmadi. Kitu cek suranu di luar. Sakabeh anu aya di jero imah hampir bareng ngajawab salamna anu datang nyaeta tayalian Iwati Ahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok ka dieu ka jero Ujang. Bukakeun pantona da teu dikunci yeuh. Nya Ujang, sok surungkeun we. Ka dieu ka jero. Sanggeus ngadenge anu ngajawab kalacat Ahmadi teh asu. Dituturkeun harita teh ku Idon. Katempo aya sababaraha jalma nu teu wawu. Tapi Ahmadi geus bisa ngajudi. Sabab sapeupeting didongengkeun ku Idon. Nya sanggeus kitu mah Ahmadi teh tuluy sasalaman kan aya di dinya. Ngan Ahmadi teh heran nempo hiji awewe anu manehanana keur nginget-nginget naha saha eta hiji wanoja teh. Keke Abah, aduh, hapunten nu kasuhun ieu abi teh. Da upami ka Ceu Iwin mah sareng Kaneng Oci, Kajang Darman, sim abi teh parantos terang. Namun ka ieu teh saha abi teh asa hilap deui. Cek Ahmadi bari nunjuk ka Asih. Kagunturan madu kaurugan menyan putih, puguh ogenan Ujang. Tah ieu anak Abah anu kungsi leungit teh dina waktu keur leutik. Adina si Wikanta nyaeta Asih. Kitu harita teh cek Baana. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyai, haturan atuh. Cek Ahmadi harita teh bari song sasalaman ka Asih. Nah, kunaon atuh teh Jang Darman teh Abah? Dugikeun ka ngalempreh kitu tah, patelak sareng saha teh? Kitu cenah cek Ahmadi. Idon oge panasaran harita teh. Manehanana teu apal kana kajadian. Sabab Bu Abah Anang dititah ngendong di imah Ahmadi keur maturan poe isuk nepungan ka imahna. Pok Idon ge nanya bari jeung hari weus-weus. Abah, kumat deui teh? Atanapi kumaha? Geus ulah loba tatanya. Madi oge Idon. Ayeuna mah Abah terek mere tugas ka hidap duaan. Pikeun neangan dang daunan, keur ngieun ramuan, nyageurkeun incukuri. Wayahna we datang-datang teh ku Abah dibere tugas. Kitu cenah cek Abah Anang. Bari ngareret ka Ahmadi jeung ka Idon. Mangga tuh Abah, siap ku abdi dilaksanakeun. Sumuhun da upami diantep wae mah, bilih janten kumaha onam. Nya urang dicarekahan we atuh. Milarian kang ngolanongna kitu Abah. Cek Ahmadi harita teh bari ngareret ka Idon. Mohon atuh Kang, supados rada enjing keneh, hayu atuh lah. Urang milarian lanong mah. Heeh, ya. Nuhun kasatianana. Abah teh ngarasa bunga. Tapi cai-cai we heulaanan samemeh mangkat ka leuweung. Nini, sadiakeun ye si Sujang memeh marangkat ka leuweung. Kitu cek Abah Anang marentah ka Nini Ratmi. Nya teu lila ogenan. Nini Ratmi teh ngasongkeun 3 cikopi. Anu 2
ke Ahmadi jeung Idon anu sagelas deui ke Abah anak. Nyasa terus nama anu tiluan teh ngaropi heula. Sameme Idon jeung Ahmadi mangkat pikeun neangan ubar keur nyageurkeun Darman.